Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabkrebar Sunda anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng nu kasep ngaraja dewek bagian ka-12. Ieu anu nganggitna nyaeta Kimasram. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Montong loba bacot bule, bongan maneh rek binasa kakabogoh kuring, jeung bongan maneh maehan itu awewe, kuring oge pada awewe, teu ngeunah teu suka, ceuk nu tadi ngomando bari nunjuk kana mayit Maryam. Sok podaran we si bule mah, tong diajak ngomong wae, ceuk nu sajena, atuh sebrut deui panesenik dihurup pada nenggelan Ari Asep Parman jeung si Loreng jadi olohok. Nah, cenah eta awewe teh bet nerulungan padahal eueuh nu wawuh saurang-urang acan. Estu panggih oge ka karaharita sakedapan Asep Parman ngahuleng mikir naon maksud para mojang nu sabenerna. Beki lila mah panesenik beki ripuheun pisan keur mah awakna geus leuleus katambah diserang ku nu sakitu lobana puguh teu bisa nanaon nakis kahareup diteunggel ti tukang malika kenca dibabuk ti katuhu katambah ditenggelan teh ku batu jeung ku awi gede. Ampun panesenik bari adug-adugan kanyeri mah geus teu puguh rasakeunana sedang banget geus raca barengep jeung tina sungut keluar getih katambah tina irung mani nyurulung terus maseuhan kana bajuna. Oh ampun sia keur jelema bule model maneh mah sok batur-batur tong sieun-sieun podaran we meungpeung eueuh soldadu ceuk awewe nu baju koneng hohoak. Hai lonte, apa lu berani sama Belanda? Awas nanti bapak gue suruh mampusin lu semua. Panesenik bari undur-unduran, nyarita kitu sotenan jeung sieunana ameh mojang-mojang sarieun. Teu sieun deuleu aing mah, sok wae lah podaran. Tuman dibawa bae ngomong, ceuk nu baju hejo bari kahareup sebrut kabehanana nyerang deui sawareh neunggel ti tukang, sawareh ti kenca jeung ti katuhu. Nu nyakeleungeuna wae aya, kana sukuna ge aya. Aduh lonte, awas koe Panesenik teterajal tapi tibatan bisa lesot mah kalah malik leuleus sorangan bru wae namru bari kokosodan ku para mojang-mojang teh teu diantep terus dihanca pada neunggel pada ngajejek nepi ka Panesenik teu bisa walakaya gawena ngan gegerungan. Hei bule, ulah disangka lemah yeuh kaum wanita teh sarua deuleu jeung lalaki geuleuwet wani ka perang jeung bangsa maneh ge teu sieunun. Ceuk nu baju koneng tadi mani pertengtang. Tong dilasotkeun tuman, kayak urang warah heula si bule mah, ceuk nu saurang deui. Kade bisi aya patroli tembal nu saurang deui, da sieun ade katangkep ku soldadu Walanda mah. Moal aya lah, keur jaga di alun-alun apan, teuing we mun aya nu ngabejaan mah. Nya awas we jaga tempokeun kawetan, bisi aya buru-buru bejaan, ceuk nu baju koneng ngatur-ngatur. Ari Asep Parman jeung si Loreng mah masih keneh ting polohok komo nempo para mojang terus nyingsa Panesenik mah hatena beuki heraneun wae. Atuh pok wae Asep Parman nanya. Tos neng ulah dibinasa sareng naon margina dugi kanulungan ka engkang teh. Para mojang kabeh ngaliuk heula ka Asep Parman bari ting garilek gumelis da puguh barogoheun teh. Atuh kabehanana mani pagelis-gelis pada hayang kataksir nembalana ge mani babarengan pada hayang nyarita jeung nu kasep. Akhirna mah ku Asep Parman ge kasurti maksud para mojang nu sabenerna teh memang ku manehna karasa turu kanyahoan ti tadi ge manehna diincer ku para mojang ngan mana piliheunana da kabeh geulis kabeh lalenjang piraku kudu kabehanana mah red kanu baju koneng jeung baju hejo nyeh manehna imut puguh eta dua mojang teh meuni gelenye asa kapake. Sumuhun da abdi mah mung bade bela kasalira ka engkang, abdi rela korban kasalira engkang. Nah engkang teu nampi kitu ka abdi ceuk nu baju koneng bari imut pinuh pangirut terus ngelet mere pamelet. Abdi oge sami ka engkang teh hawatos sareng teu tega ka abdina oge
upami engkang dugi kabinasa teh cuk nu baju hejo mairan red netep ka Asep Parman. Bo nuhun atuh upami mihawatos kangkang mah engkang teh kahutangan budi ku salira neng kedah kunaon atuh ku engkang teh dibalesna. Asep Parman malik netep. Abi mah ku tiasa kumawula kasalira engkang oge tos ngaraos bagja cek nu baju koneng dasar nu kabandang teh kakara panggih adu harepan oge geus wani wakca balaka. Sami-sami engkang oge ngaraos bingah tiasa tepang sareng neng mangga atuh ayeuna mah urang enggal-enggal ngantunkeun ieu patempatan bilih kabujang aya patroli cek Asep Parman. Kayak antosan sekedap Kang pamang ieu si bule kedah dicingkudan heula supados teu tiasa laporan. Antosan Kang kayak abi ge gemas lah kasih bule teh cuk nu baju koneng bari terus nyamperkeun deui pan senik nu harita masih keneh dirubung-rubung ku mojang-mojang sejena. Asep Parman ngan bati mesem ngan si loreng nu rada baeud teh dumeh wae manehna teu kabagian nu lenjang red panona ngulincar red kanu baju hideung terus ngicepan nu dikicepan imut bat siga nu ngahatean. Ari dewek mana bagian ananya keun wae kitu mun nu baju hideung Sep cuk si loreng. Eta oge hadereng ngora keneh cukup we atuh keur maneh mah tembal Asep Parman bari ngareret ka si loreng. Sugan we atuh daekeun piraku embungeun tuh geuning ngeletan ka maneh. Hayo podaran batur-batur ya si bule teh cek nu sejen maniti papereket sebrut mojang-mojang teh narajang deui pereupna bukbek neungeul sakeunana kana awak pan senik. Allah lante awas koe awas pan senik narajal budak badug tapi sanajan bener lalaki tur gede tenaga oge ari musuh awewena loba mah teu bisa kumaha buru deui we rubuh nang kuban ku para mojang dijejak aya nu ngajejak sirahna aya nu ngajejak bobokongna nepi ka akhirna ngalempreh teu bisa walakaya pisan. Eureun ayeuna sok botong urang balangkeun ka emper toko cuk nu baju hejo urang ringkus heula mending ge ambeh manehna teu lumpat. Sok neangan talina mojang-mojang ribut neangan tambang kebeneran aya atuh terus dipake ngarangket pan senik reketak ku mojang-mojang teh diringkus mimiti tina suku nepi ka luhur kana leungeun puguh pan senik teu bisa kumaha awak geus teu bisa diobahkeun komo suku mah teu bisa diutek-utekeun acan. Tah ayeuna sok pada mayang urang balangkeun tuh ka sisi emper keun sina ngaringkuk di juru ceuk nu baju koneng bari kap kana suku pan senik nu sajana oge teu cicingeun aya nu kana sirah aya nu kana tonggongna. Regeyeng pan senik digotong ku sararea sanajan niat rek teterjel ge teu bisa da geus puguh karingkus. Nah atuh barang rek dibalangkeun pisan ti wetan kadenge ting gelepruk sora sapatu horeng sapatu soldadu nu lalumpatan muru kadinya lumeh wae menang laporan ti salah saurang Walanda nu tadi pareng papaliwat nempo pan senik disiksa. Awas soldadu Walanda cek salah saurang mojang anu ditugaskeun jaga. Atuh nu keur mayang pan senik teh ting raranjug geus teu loba pikir deui puk wae pan senik dibebeutkeun kabeh ting balecet lalumpatan da sieun ari disampeurkeun ku soldadu mah ngan tinggal tiluan nyaeta nu baju hejo nu baju koneng jeung baju hideung nu tadi diincar ku si loreng. Tiluanana nyampeurkeun ka Asep Parman jeung si loreng. Aduh engkang cilaka aya soldadu Kang nu baju hejo jeung baju koneng hari wus-wus teu era deui kap wae nyarekelan kana leungeun Asep Parman ari nu baju hideung mah jol gabrug wae ngagabrug ka si loreng. Tenang neng hayu urang lumpat kabeh dia ya ambeh loba sumpang simpangna da kanu lempeng mah bahaya kanyahoan ku patroli ceuk Asep Parman terus mawa lumpat ka gang terus ka kulon asup ka lembur dituturkeun ku si loreng sarta awewe nu di baju hideung teh sedang para soldadu terus ngaberik bari nembakan. Peltom hai Inlander jangan lari koe
Dor, dor, dor. Kepala patroli gogorowokan bari teu eureun-eureun nembak. Balicat nu diberi ngabalicat kalebah babatan ayeuna sup kalembur ence ajis. Ku para soldadu terus diberi atuh Asep Parman bingungan ka mana kudu nyumput. Dah jelas ari dilawan mah lain lawanan. Kabeneran di dinya teh aya imah kosong atuh teu loba pikir deui sup nyarumput ka jero. Barang patroli nepi ka dinya maranehna leungiteun dasar kudu salamet. Patroli teh terus kakulonkeun bari teu eureun-eureun nembak. Jeung gogorowokan nitah eureun kaburonan nu jauh aya di tukang. Kira jam 1 tengah peting Asep Parman kakara datang ka penyumputanana mojang nu baju hejo jeung baju koneng oge milu ka Asep Parman. Padahal ku Asep Parman dicarek milu keun wae cenah ari hayang panggih mah isuk deui tapi nyi mojang keukeuh maksa milu. Nya kitu deui awewe nu baju hideung oge meuni teu lesot nanangkel wae ka si loreng. Sup lima anana asup ka jero gek dariuk Asep Parman digandeng kuduaan ari si loreng nyempot di jero paduduaan jeung nu baju hideung dayagdag. Asep Parman nyarande, aduh capek engkang mah, cek Asep Parman bari ngageberan awakna ku kertas urut bungkus kueh pancong. Urang peselan atuhnya, cek nu baju hejo bari imut ngagelenyu. Sawios ngarepotkeun teuing. Teu ngarepotkeun, sakedahna we atuh Kang. Nu baju koneng bari gap kana suku Asep Parman ari nu baju hejo kana leungeunna duanana mencetan awak Asep Parman. Puguh Asep Parman mani nikmateun pisan pamiarsa eukeur mah dideketan ku nu geulis katambah dipencetan pisan. Da eta we mani pereumbeun tak bibir oge teu wudu kumetap ku kituna mah da asa kagantian. Mariam eueuh diganti ku duaan katambah mojang nu dua teh lain jore-jore lain awewe lalawora geulis kawanti-wanti mun dibandingkeun jeung Mariam mah jauh nakeran. Perhiasanana oge ting buri nyai leungeun digelang beheung di kongkorong anting ngagantung dina ceuli. Permatana mani hirup pertanda yen eta dua mojang teh anak nu beunghar. Horeng eta dua mojang teh pamiarsa adi lanceuk-lanceukna ngaran Rukiah adina Sutiah ngan kulantaran terah menak diserbut ku batur teh ditambahan ku enden boh enden Rukiah boh enden Sutiah sarua geus ngerasa kabandang kunu gandang geus kapelet kunu kasep nepi ka geus teu balik heula ka imah terus nuturkeun nu kasep teu hariwang indung bapa dedepeun teu sieun-sieuneun dicarekan. Abong-abong panyakit asmara geus parna kana perkara sejen mah geus eueuh nu dipikasieun. Cilaka sangsara oge cenah teu nanaon asal laksana hirup bareng jeung nu kasep. Malah geus dibadamikeun keun wae cenah lalaki hiji kuduaan oge keun wae cenah dicandung oge asal laksana. Jeung ongkoh moal matakna naon da jeung dulur ieu. Den Rukiah jeung Den Sutina teh putra juragan Kartabrata nu calik di jalan raya Denles. Peuting harita teh maksa hayang ka pasar malam sanajan ku juragan Kartabrata diwagel oge Den Rukiah jeung Den Sutinah maksa. Nu akhirna kapaksa diidinan ari ayeuna geus tutup pasar malam can balik keneh puguh juragan Kartabrata mah harariwangeun. Para badega diparentahkeun neangan anjeunna teu kulem balas mikiran Den Rukiah jeung Den Sutina. Ari nu keur dipikari wang mah senang-senang we sosonoan jeung nu kasep. Mencetan sakali sewang renghap Asep Parman ngarenghap hate bunga nu taya wates wangeuna. Parantos neng cekap sakieu oge. Mani raraos ieu ari tos dipeusel ku neng mah. Bari cengkat diuk. Henteu puyeng Kang? Ah henteu. Kayaknya engkang mah sajeroning kieu teh ngaraos asa karaget. Ari margi pantacan terang saha-sahana nepangkeun heula atuh ayeuna mah supados teu kararagok deui. Asep Parman bari solongkrong ngajak sasalaman. Sutina tembal nu baju hejo bari ngalesotkeun deui leungeunna. Asep Parman, cek Asep Parman terus sasalaman ka nu baju koneng kap dampal leungeunna paadu hate pada ting sareblak. Sutina cuk nu baju koneng bari antep netep ka Asep Parman nyeh imut meni ngagelenyu nyeh Asep Parman oge imut. Di mana linggih teh? Di jalan Raja Denles Kang, tembang Den Sutinah teu eureun-eureun netep.
Ari Rukiah sami we abdi ge di jalan raya Denles tembal Den Rukiah. Ieu mah terus imut ari Den Sutinah mah netep tepi sarua maksudna mah hayang pada kapake kuno kasep. Pacaket pangintennya sanes pacaket deui Kang sabumi we abdi mah sareng Sutinah mah. Nah, Asep Parman semunu heran. Sumuhun da saderek saibu sarama upami dipercanten mah Sutinah teh adi abdi. Den Rukiah ngajelaskeun ka Asep Parman anu laras. Asep Parman siga nu teu percaya red ka Den Rukiah red ka Den Sutinah duanana diteuteup di sidik-sidik. Nya we keuretan beungeutna oge sarua ngan beda buuk wungkul. Den Rukiah mah diuntun ari Den Sutinah dibuntut kuda jeung dina gelang kongkorong nu dipake ku Den Rukiah teh sarupa jeung nu ku Den Sutinah. Jadi jelas manehanana teh adi lancuk. Laras Kang, Sutinah teh adi abdi. Upami teu percanten mah mangga we taroskeun. Paingan atuh. Nya nuhun we ari sareng saderek mah. Mung engkang teh panasaran keneh wae. Nya eta hoyong naroskeun naon salaresna pamaksadaan Sutinah sareng Rukiah teh. Engkang, salaresna mah abdi teh hoyong ngiring sareng engkang. Abdi rumaos janten istri nu lemah. Nu ayeuna tos kabandang ku salira engkang. Tingawitan abdi pendak sareng engkang. Waktos tadi di pasar malam teh abdi tos kabandang asal neuteup betteras geget, asal nempok betteras kabongroy, abdi ngelet betteras kapelet dugi ka akhirna hate tos teu katahan hoyong ngiring ngaula ka salira engkang. Nya abdi teras badanten sareng pun adi bet kelarasan pun adi ge ka engkang teh nikah hoyong. Tah ayeuna mah abdi nyanggakeun bade dibeureum bade dihideung oge sareng pun adi pasrah ka salira engkang. Cek Den Rukiah wakca balaka. Atuh Asep Parman ngan bati mesen memang kahayang hatena ge Den Rukiah jeung Neng Sutinah teh cicing di dinya bareng jeung manehna. Ari ieu awewena pasrah sorangan puguh Asep Parman atohon pisan nyeh seuri dina jero hatena. Sumuhun engkang, abdi teh moal bade wangsul deui ka rorompok upami teu sareng salira engkang mah, cek Den Sutinah. Nya nuhun wae atuh ari Sutinah sareng Rukiah. Toh sae mana mika asih ka salira engkang. Mung kumaha da engkang mah sakieu kabuktosanana teu ibu teu rama padumukan oge teu puguh. Nah kinten-kintena moal kaduhung kacandak sangsara ku engkang. Duh Kang, kanggo abdi mah moal bade pandang harkat darajat margi abdi cinta ka salira engkang. Sanaos engkang teu ngadamel tetanggeng waler ka abdi sawios da abdi mah cinta moal tiasa dihalang-halang. Den Rukiah nembongkeun kaayaan hatena. Rehna deui mugi kauninga engkang teh sanes jalmi bener. Engkang tukang babadog rarampog, tukang jahat. Ayeuna oge engkang teh diincer-incer ku Walanda teh. Walanda nu tadi teh upami percanten mah eta teh musuh engkang. Tah kumargi kitu manggawe emutan heula margi akang mahariwang bilih Rukiah sareng Sutinah kaduhung di akhirna. Manehna ngahajat terus terang dumeh wae hayang nyaho kana gedena kacintaan Den Rukiah jeung Den Sutinah ka dirina. Gebeg Den Sutinah jeung Den Rukiah ngagebeg ngadenge kitu teh sakedapan mating harulang bingung teu nyangka lamun Asep Parman teh penjahat ulung. Tapi hate geus nyantel pageuh nu akhirna mah Den Rukiah jeung Den Sutinah milih rek ngalaksanakeun kahayang hatena. Keun wae cenah da geus kagok jeung ongkoh kacida cintana panasaran mun teu laksana. Ari engkang mah ngawartosan teh supados Rukiah sareng Sutinah janten terang kana pademelan engkang sareng supados ulah kaduhung di akhir. Ari kitu mah diwartosan heula panginten ku Rukiah sareng ku Sutinah oge diemut-emut heula. Kang Parman, sanggam abdi oge abdi moal bade ninggal ka sisi kagigir mumawi kersa dicanda ka dieu ku engkang oge nyaeta abdi teh tos kabandang sawios tebih sareng sepuh asal pacaket sareng salira engkang. Abdi duaan bade seja pasrah kumawula ka salira engkang. Sumuhun engkang, kanggo abdi oge sami ka salira engkang teh bade nyanggakeun pasrah kumawula
da abdi teh kalintang mika cintana ka engkang. Den Sutinah bari kap nyekel deui leungeun Asep Parman terus diome-ome bari diusapan siga nu teu sabar. Nya ari tos gaduh keyakinan kitu mah ka engkang na ge regreg mangga ku engkang ditampi. Da salaresna mah engkang ge mika cinta tingawitan tadi di pasar malam teh. Engkang teh kapincut hate. Engkang kacanda ku Rukiah sareng Sutinah tembal Asep Parman. Nah atuh engkang teh meuni teu kersa naros. Eta oge sanes teu maksad mung engkang kahalangan ku Maryam. Puguh we hate mah hoyong sapok-pokkeun naros. Saha Maryam teh Kang? Sumuhun nu tadi dibinasa ku Panesenik geuning dugi ka maotna. Ceuk Asep Parman hatena mah ngahalas ngaraka cakras ingat ka Maryam anu sakitu belana dahe korban keur kapentinganana. Damun tadi teu dihalangan ku Maryam mah pasti manehna korban katawa ku balati Panesenik. Oh, taeuna engkangnya ceuk Den Rukiah bari ngadilak ogo. Ah, istri engkang pangintennya Den Sutinah nyangka ka pamajikanana. Sanes bojo engkang Maryam teh mung nembe bade janten tunangan mung kitu geuning kabujang aya nu ngabinasa. Ceuk Asep Parman bari ngahruk paroman nguyung semunu sediheun nakran. Panginten engkang teh sedih sahanteuna lah dikantun ku taeun mahnya. Den Rukiah terus ngabanyolan. Ah, henteu engkang mah teu sedih. Nu laras geuning nembe ngahulang Den Sutinah bari nyiwit kana leungeun Asep Parman atuh gurubug Asep Parman ngagurubug. Teu kengeng nyiwit ah pamali. Naha atuh mending ngalamun wae sapertos nu emut wae kanu ngantunkeun. Nah leres engkang teh abot dikantunkeun ku Maryam. Ngiring we atuh ka ditu ari abot mah. Tuh nya ke ulah waka bendu atuh. Ari engkang mah sanes emut sanes abot piraku deui engkang kedah kabungbulengan ku nu tos teu aya. Komo aya gentosna nu langkung ti Maryam bingah we nu aya. Ngalamun soteh engkang bingung kedah kumaha carana Pan Rukiah sareng Sutinah teh sadere keneh. Kudu duaan oge ka Surti atuh pok we Den Rukiah nyarita. Teu kedah bingung engkang, abi duaan tos pasrah bade dikitu di kieu oge. Mangga teh teuing. Asal engkang kersa ngarawatan abdi sareng pun adi bade ditikah di dua oge mangga. Ceuk Den Rukiah teh bari ngareret kan Den Sutinah nu direret oge Surti nyeh imut lucu dulur jadi maru. Sumuhun engkang sanggam abdi ge tos ulah seueur emutan upami lares mah engkang mika cinta mangga abdi duaan garapi hukum ku salira engkang. Den Sutinah bari ngagelehe ka Asep Parman leungeunna meulit kana beuheung Asep Parman sedang bibir nu sakitu ambucuyna teh nampe siga nu nangtang. Aduh milih kieu nya Asep Parman pamirsa kota sagampil kieu ye. Ari Den Rukiah nempo adi miheulaan kitu teh manehna rada oge ngaheab panas atuh teu loba pikir deui jol gabrug we ngarangkul ka Asep Parman. Puguh Den Sutinah kaseredkeun jeung Den Rukiah tanggah jol pel wae bibirna napal kana bibir Asep Parman celepot. Asep Parman oge jadi nafsu karawak Den Rukiah ditangkep sedengkeun Den Sutinah ngan bati kumetap kabita ngan kaburu kapiheulaan ku lanceuk. Aduh kumaha pamirsa keun urang teraskeun nya. Celepot. Den Rukiah ngarenghap panjang panon terus celeuyeuk kawas nu geus tunduheun lesoti Den Rukiah. Asep Parman ngorejat cengkat nyemperkeun Den Sutinah manehna neuteup antebna keran. Hatena ngaleper da memang nakan Den Sutinah mah leuwih pangseng bogohna teh ari sabab Den Sutinahna leuwih geulis leuwih luas batan Den Rukiah lanceukna. Matak dina neuteup ge mani anteb nya kitu deui Den Sutinah mani ngadegdeg da puguh tara biasa jeung sieun we tapi hayang da mani dagdigdug teu puguh. Tina Kang Asep
tembal Den Sutina. Kaplengan Den Sutina dicekelan terus ku Asep Parman teh ditangkep lebah cangkengna gabrug silih rontok pelebibir padu silih sesep silih kenyot geus kitu terus Asep Parman nungtun Den Sutina ka kamar Den Rukiah oge nuturkeun kap muntang kana leungeun Asep Parman duanana pada ngarenghap kakara ku sakitu oge geus bungahna keranan komo mun engke sakedeung deui geus aya di kamar ari lempang mani laun pisan na barang rek mengkol rek asup ka kamar ari cikikik teh di kamar nu digigireun anak kadenge aya nu seuri siga nu ngeunah. Saha Kang? Ceuk Den Rukiah. Si loreng panginten sawios lah tembak Asep Parman siga nu geus surti. Keah urang intip heula Den Sutina bari mukakeun panto kabeneran pantona teh ku si loreng teh dikoncikeun atuh barang dibuka teh Den Rukiah mani olohok nya kitu deui Den Sutina jeung Asep Parman ari sabab dina luhureun dipan katempo aya nu keur indohoy horing si loreng jeung nu tadi nu baju hideung teh eta awewe teh kira umur 30 tahun ngaranna Surya mah harita keur dioconan ku si loreng malah si loreng mah teu di baju-baju acan. Waktosna kabujeng sae pamirsa urang kat heula cenah nya dugi kadinya duka kumaha teh ieu adegan salajengna sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.